Aing mapan bujangan. Ayo urusan perkawinan lah. Sial lah. Kira-kira mun aing ngomong apa majikan, cara kamu nya. Emang aya. Awewe nu daek di madu. Cuy banget sih onye malah seueur itu. Aing keur nyarita masalah perkawin mah nyengir deui. Udah leutik. Orang mah anak bawang, mah ikut campur. Kira-kira kumaha nya? Ngomongkeun tuh nya apa majikan nya? Majikan aing ngapa kumaha nya? Mulai cerita kitu nya. Nya barina. Sia mah geus rek kawin deui wae. Aing encan. Wah, kamal encan laku sia mah. Tah hareunya si kunyil, blaha-blahem sih. Balik ah. Ayo mah ya. Bos kita blaham blehem berarti ya, Wan. Nya. Kekela. Dit. Go. Selamat mencobanya. Siap. Kalau belum beruntung, gosok lagi, Mang. Ini loh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nih. Kedengeran cabai jaga ngagoreng endog. Kunaon Kang balik di masjid teh halaka siga loba nu pikiran. Ini akan masih kena kepikiran isi khotbah tadi di masjid. Tak gitu, ai kiai keur khotbah teh diregepkeun. Emang ai anu di pikiran akang naon kitu? Kieu nih asa nama khotbah teh nih nyebutkeun lamun urang geus ngalaksanakeun perkawinan berarti eta urang geus ngalaksanakeun di Nusa Tengah ajaran agama Islam nih. Tah eta nih anu nempel di pikiran akang teh mending ngahyung pisan eta nepi ka ayeuna ge nya. Terus naon kitu kasimpulan akang? Kasih muta kieu nih akang geus manggih jawaban kesimpulanna. Naon kitu Kang jawabanna? Jawabannya gini, berarti teh kudu kawin sekali deui nih. Ambeh ajaran agama Islam akang teh full 100%. Kinten-kinten nyai ridho teu